wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teu pati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahueun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate rek ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbo tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring masa kadar nyampaikan cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong bebeakan jasa perih peur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeli Innova dakwah teh sesemperan we teh cenah Kangjeng Nabi mah peurih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengkengke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh mau urusan Gusti ulama tuh sakadar nyampekeun doang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampekeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti. Masya Allah takos gitu lalakon nu mentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mapatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun makapan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapatih teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapatih teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti deuk kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun ku urang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempelna teh di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib
berarti ieu istadu syali ghairi man huwalahu majaz akli ai kudu nama mapatih mah didopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi Zukiral musabah wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisya'in min lawazimi wa mapati wal mapahi takhil ala sabili isatil makniyah. Oh angel ngaji datang gadinya mah nunggu sekolot maka burung modar ngaji datang gadinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna di mana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dieu majaz berjalan berarti majaz kitu berjalan di dieu dina miftahun mafatih asli tahqiqiyah engke ka ditu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna atawa mafatihna bimana khazain tina maftahun berarti cek Gusti Allah wa illahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah, hendek kumaha mangga bae. Jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin. Ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye. Melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci-kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ye dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon teh kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu ge sarua tah datang ka dukun dek nanya
problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula kos kitu. Lah seuris sia kos nyaho pan siak sok kadukun teh. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Lah kos kitu. Ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek teh. Atuh lampuan ku sia. Enggeus can tapi teu kadeuleu bae. Oh, saha yang ngaran? Jupri. Dihitung anak caraka data sawal Jupri. Oh, itu kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui kan? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan. Didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae, Pak. Oh bener. Iya bangsatna cek. Iya nu kos kieu. Oh, sia geus kebal ieu mah ieu. Pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teu naon. Ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig segala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol ka dukun. Ieu pi bakalunana. Ieu bakalna merambat ieu. Mun sabulan deui gaib tah ngaranna. Sabulan deui bakalna anu. Tambah sabulan deui bakal anu. Boh, geus pugu muriang mah. Wah bener anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik, eta. Tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh. Kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae. Dukun bloon nya bloon. Eta kos kitu. Situ. Ieu hese kana sare. Bener, kula ge lamun keur ngopi teu hees mah. Oh, mantap ge, dukun blokon nya blon. Saha nu keur ngopi hees atuh. Acak-acakan bisa deh. Asa teu beres kabeh. Eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta. Eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib. Di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah. Urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh bener kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh, eta wa indahu mafatihul ghaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu, dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika
tak dibere hijab kagetnya nana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye, saya kesulitan, gunakan ilmu eta, nyokot turang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya gimana tuh si harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deuk ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nyada ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wah ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa wah bener lah mantep teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu lu nyaho karena urusan ilmu gaib karena gudang-gudang kegaiban lu nyaho karena kunci-kunci gaib lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah tementak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu Akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae
eta kacamata syariat deleken mata orang ke tempat sujud sing aja kurang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udang-udang sit ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui layak dipul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing mah heula gedeg gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah, lu ikhlas ge, nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahueun jasa. Ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng we. Kok nyahueun ka ikhlas? Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas ieu kumaha nyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Bang ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu
nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu. Kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya, teu sarua bae. Jelema susuputan su. Pamalingan ya budak. Emang kunaon aing baheula maling. Tah kos kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajenengan lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Itu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih. Allah. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan. Kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan. Nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan. Kanyahoan ku ahli khusu kanyawan diukna lain sambarangan. Okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu. Nu katuhu teh kudu nganggang bae. Kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan. Kanyawan bae. Nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu. Kunaon ieu kahalangan ieu. Emang ti guruna. Jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu. Jang nyepak sia. Ieu geus kanya. Geus kitu bae. Mantap kayak lamun keur ngariung gaya nu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka handap. Asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib, cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi, jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah. Geh lamun keur dibere dibukakeun hijab, trek, nya ge kaget tercengang. Gitu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget janana ge. Nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu. Sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah. Ilmu-ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah. Moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha. Eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho. Pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan-kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah. Nemantak hudang teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang.
tak eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mata aing deka ladang, aing deka itu kantor, pabrik, syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae. Jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu, begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencana, rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu, nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana. Kantor rencana, pasar. Berarti masih keneh syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan. Tak eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nya nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teu. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe, ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendenkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geus sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Urang mah geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nya kilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Lu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, cak Allah hujan bae. Hujan bae ku aing negeri hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku sia Allah.
Nggak sempak segala dikalurkeun. Wah, geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambal aya nurul kenteng. Tolol jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan wae cak Gusti dek dihujankeun wae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya Karim. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katubatu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu ye tancepkeun ka jero hate plakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoun pamajikan aing nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sirem nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh. Mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoun. Asal nyahoun mah isin urang ka Allah. Isin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ieu. Isin ieu. Piceun TV ganti nu gede. Isi urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan oh diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoun jasa batur teh nyahoun Allah teh urang mah lain guriwol wih siapa gede amat tuh ya bloon budak ngadu nu kos kitu oh ka Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut ti mimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara
Guys bukti jasa jaker kula letik maka ditete naik getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan ku ari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus kahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahueun Gusti Allah luasna laut nyahueun jerona laut nyahueun eusi laut nyahueun aya kakap sabaraha di jero laut nyahueun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahueun iya kari mata katulah sieun henteu sieun walimah di mana geja ku Gusti Allah nyahueun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh juga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik ji naonnya inget ulah bae nu keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah teu coba ke kanu borangan ge les sia kos mungkul ngaku sia kos kitu salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala kajuri ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauhna naon kudu ai sholat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge jadi cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kuntil anak di samping seuri sok ngababuk teh mah kuntil anak galak memonon juri galaknya serta asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun bratayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek nya geus sepi ye ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ieu sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta tah eta sieun tanjana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kuntianak jurig segala naon babuk ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek dising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntianak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdongna buak lumpatnya datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna manggi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jenna teh.
Cek baka mana ke rumah sakit kunaon gitu di babuk jurig bubuker beuting. Jadi ini geku jada pajar di babuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Puguh ucing. Allahu akbar tengah peuting. Allahu akbar. Beres jana. Diuklah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu bae panu borangan mah. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus jana robahna ge lalauna. Ketayap bru hees deui lah. Daripada aing ada yang mending hees jana teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk. Kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek, asal leumpang kersek. Ho, cak anu keur peuting teh. Ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang peuting. Yes, ya wudu, asal enak lah. Terus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal enak naon? Allahu akbar. Brek lah, moal enak naon? Eta kayak pocong. Lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tuh. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah Maha uninga nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teh kudu sieun sieun. Mata kahli Allah mah teh kudu sieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Deuk naon sia ha? Deuk naon sia ha? Tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus urang lamun salat dipeuting siapkeun golok. Yang naon cek pamajang setan. Pencit ku aing si setan. Oh setan sia lah. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Teu pati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun. Sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun, lakeun kanyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate. Ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbo. Tak. Yakin urang. Oh, eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu Maha Gaib. Kahiji, nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu, Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag. Iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah.
wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buah caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ka jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teh dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dameula urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentap-lentap atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagajalayeun datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tama nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik
jang nembongkeun ka malaikat deuleu ku sia geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu tadi Lauhil Mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun nu nyekelan kolam penah papan bor ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin ieu sek malaikat Israil mau kemana lu ha saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatak beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik ja teu salah aing nya bisi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti tu urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwal ladzi yatawaffakum billail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh ejeng Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki ngejat nya limpet nya kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyalah wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui mata cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh ya nia
layunam anhum hei nu sarare nu teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teu diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syah Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum billail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi begitu muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapal yatasatun skitmir eta barang hudang teh nya handeuleu je begitu sia kitu amat cakena sedengkeun rasa ananangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ih ke geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi praweyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tahi kabeh kaluar tidak kanyaho Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh memeh datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah memeh datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter
paeh geus datang ke ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh di ulah percaya ke dokter ulah percaya ke obat tambah sakadar syariat endek mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae uduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui asana eta mah sakadar adat doang janu sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kikira da kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal namun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modal incuna ti heula bapak kolotna kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kieu lah kreditan teu kabayar aceng mah ulah waka aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheskeun dihudangkeun berang peuting hes berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modal jang modal bae Soeharto bae lu sugih modal atuh komo sia RT geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi deuk ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uninga tambah besi urang ngahelak ye pan Gusti jasa henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang kicip dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah oh masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah sebeteu nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santos mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun
Kanjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kanjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kanjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikeukeun deui. Katilu kali Kanjeng Nabi hudang aduh cek Kanjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kanjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah. Nyaho eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat langsung ngampar Kanjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasa capek tas perang. Mangga cek sahabat teh. Mangga sahabat siapa kutak kiting bayinya nama sare Kanjeng Nabi bener-bener sare kulem Kanjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya nage sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kanjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes Kang Allah. Ya Allah, anu diberatkan sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu moal kebel deui subuh. Beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare, kulang ke hudangkeun. Mangga, cek sahabat teh, gua da jasa mangga. Nyana gujag-gijig bae geus disiap-siapkeun teh wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang, wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah. Dah, nyanana diuk doang diuk doang nyana ge pansar wa capek diuk nyalander PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kanjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kanjeng Nabi tonggong Kanjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kanjeng Nabi teh aduh itu subuh ya tina waktuna Kanjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget cenah luar hijum sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nyana kurang kireum atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kanjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang Cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh doraka ieu eta aya catetan anu ti Kanjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwallazi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hees atuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngirining HP dipasang remote-na HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditiupan hudang jam 8 aja dek keluar isin pan kana ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan ustad biasanya ngarupa kos nu geus aca sorban biasa diuk kopi cek majikan geus salat tancan ya ieu cek majikan ieu majikan bingung kaji geus salat tancan ya ieu jarang rasan mah encan itu tadi kaji emang geus salat yeuh jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat wiridan deui blek deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh meureunnya gitu
jadi langsung tas subuh teh kaji puyeng geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan ya asana tita tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana orang sare kemudian orang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadeukeun mana widoah mana tempat wudu ka dia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan. Urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah. Justru qadaan nu geus biasa. Qadaan. Jadi aya qada atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make kodo di mana orang tinggalin sholat kodo tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mante ko Persis mante giane atuh make madhab saha mun teu make madhab atuh deui ka manakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim kodo Kangjeng Nabi Allahu akbar kodo biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kebetulan orang sholat di kamar gitu Allahumma hdini fiman aya anak sakana koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fiman hadait wa afini man afait apa naik sakana kon Allahumma hdini teu naekeun urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancapkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah neuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus iring-iringan kukumaha ge izin bae dek babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani teu kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah teu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair
Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dia ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu lati patun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ta eta nah iyalah be ka be lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae. Iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi. Waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kiceup nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi nu mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan kumaha ge moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya kamu sholat karak berjamaah di imaman teu sholat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zatna moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun kong aya cau mana blon tah mah zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deui pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga orang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga orang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah.